Balat balabar kawat burinyai, dalam Bandung Dadang Supriyatna, ngaluhan acara ngistrenan anggahota HMI Sareng Kohati Cabang Kabupaten Bandung di Gedong Dewi Sartika, Rebo Ping 2 Maret 2022. Dina biantarana, dalam Bandung mitutur, wireh HMI Sareng Kohati, kedah tiasa ngararancang konsepsi ideal dina nangtoskeun lengkah kapayun, salaku organisasi anu mampu ngawaler tantangan, utamina dina mangsa sasalat COVID-19 kiwari. Dalam Bandung oge miharep, ku diistrenana pangurus HMI Sareng Kohati nu enggal, tiasa maparin kontribusi kanggo ngawangun Kabupaten Bandung nu langkung bedas, ku cara teras midamel terobosan sareng inovasi enggal, supados kapayuna tiasa janten pamimpin, kanggo ngagampangkeun bajuang dina nilai-nilai kasaean. Dina kasempetan eta, dalam Bandung Dadang Supriyatna nandeskeun, supados HMI ngiring ngawujudkeun sajumlahing program pinunjulna, salah sawiosna program kasajahteraan guru ngaji, kalayan dipiharep HMI tiasa jabung tumalapung, dina ngabantos masyarakat maos Al-Quran nuluyu sareng mahrojna. Mudah-mudahan ieu mangrupi lengkah ikhtiar, sareng usaha urang dina raraga teras ngawangun Kabupaten Bandung sasarengan, luyu sareng visi kalayan misi ngawujudkeun Kabupaten Bandung nu bedas. Sakitu kapihatur, ti langit soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.